Banjarwangi TV. Kembali deui di Banjarwangi TV, channel YouTube menghibur hati. Cokot alusna piceun jorena, insya Allah aya manfaatna. Buka udut tapes wae apa ku aing di jen udut. Kismin amat ya itu buka udut. Korek eueuh yang ngina tapes na ge kumaha. Kasih irah juga na buka korek. Tak. Gembok. Gila mana ke mana yeuh imah. Kunaon ge kok gembok ra. Bu. Tak. Jelema. Sekerna di kolong. Tapi bari ngala eta undur-undur. Eta digeger juga semplak kieu. Oh, satik lah. Kita bawa korek. Baju. Korek eueuh. Oh, ya nih. Boga tapi udah mah korekna mah aja. Iya, eta apes lah udut. Sugan. Dua orang sedang udut bisa. Kadang memang cakrut. Mau di tempat. Kerobat duitna. Kaler. Deket bungur. Heeh. Mudun kieu jalanna. Rek kadinya. Ajar ya. Urang yakeun rokona. Ajib ya. Boga rokeh. Oh, anu imah bilik geus. Pareo ku deui naon oge. Ayo, siap lah. Dulu aing baju beureum gitu ge. Aing enggak. Aing mah juara apaan? Juara naon? Juara genep. Biru weh. Juara wah Eropa. Gue tuh lila ngekos klasemen dirinya lila wae naikna. Bener ya mah. Jen. Lu amat sih. Kasihnya nyusul lu beureum mah. Nah, kasus mah gampang capek, Pak. Di mana sih lila amat jauh? Iya, 20 juta meter deui. Ayo deh urang ada urang daripada asem. Satu aing kapuru leungit asem na ini. Tanggung jauh kah? Ngongkeun saya gawir. Bisa teh jalanna aing kurang gololong. Iya pun ngorong. Galak. Mana sih ikut dorobos ka jalan ki ya Allah, tempat meuli meter bara duit ieu di dieu tempatna. Nya mah pokona urang yang udud enak pikiran urang udud. Udah terus ya. Itu susukan mulai tanuh teh Wah mau cakur ieu mah mau ditanuh teh mah hese bocah kudu buruk gila capek lah udah cai-cai acan mah itu wae di ruang Sarua orang oge tapi ini ya ya lo sia mana tuh mana areka bangun naon meureutan di dieu disampeurkeun ah mulai kita kan saeutik beurang jadi kabel di dieu lega teuing meuli kebon teh euy diserikeun wae tuh urang aing maresep mencakrut hoi kurang mampu Assalamualaikum. Salam. Wah, cut pakai. Aya naon sia ka dari ya? Goblek eta. Senjatana 3 cut pakai. kerasa kakak kedua. Kakak pertama mana? Tah
Aya naon? Ulin we. Ulin we. Motor meuli kebon naon jauh kieu jalanna. Pugu urang oge hanya kali meuli kebon teh. Naon? Teu dibungkus. Ngosek padang. Bungkus. Ini jang naon ieu? Hah? Yang saung. Kira aku jang botram. Pan pait nih kudu ngagelan kayu mah meureunna. Hicin di dieu geura euy. Ai cai atuh da cau mah. Mang. Bajuna ngalet euy. Hah? Bajuna ih. Oh, si uyuhan ente pa body-body. Ngos tadi. Hame ente nepi oge ka dieu nih. Nyawa di saha orang meuli tempat di dieu? Tah mengira orang tadi nyampur. Cai-cai atuh da cau mah eueuh. Capek kan perjalanan kaki bahaya gini. Teu atuh bolong oge geus bu. Oh iya aya nih mah. Ush. Kumaha tadi pas ka dieu? Eta turun di dinya bisa? Urang labu. Karunya urang teh monena gulungan deui. Labuh di mana? Eta pas anu aya susukanan. Tong loba. Anu pas turun dinya cai, si bocin labuh ente cin. Oh, tapi teu ieu. Lembok. Ieu ngajakan ngaprak. Hayang ngudut kali teh, kuat diajakan ngaprak jauh. Udud mah eueuh urang. Udut. Rokok. Aya ge Dudi. Duda. Itu tuh mah. Aya rokok mah slow we atuh. Dia anyar meuli 3 pak. Jang lu gawe. Hah? Jang lu gawe ieu. Nu gawe mah kurang tara dibere rokok. Diantep we, eurih loba keun antep sedi sarunutan. Belang suga. Si cibi. Mun cek ente alusna kumahakeun ye? Engka palang beak gede ye. Muli tempat ye. Semuli tempat. Nu sakieu we mang cek urang mah nya mere saran ieu mah heuh, ieu deukeut ka cai heuh mang ieu sawah ieu mending keneh hagalian sumur, jualan sumur we. Asup ieu 50 sumur mah galianna doang. Jualan we. Daek amang nu gaweana di dieu. Kita manggulan sumur ku daek ah. Boa edan juga. Pasti eta. Can aya pan nu. Weh. Ngarot topes ya. Pas. Atuh eueuh ieu mang ulah bregong teuing, Oh, lain masalah eueuh, ayeuna lalumpatan tuh ka ditu. Bararen sukuna tuh tingali. Eta kumaha? Banget ente kumaha? Iya we abstrak. Aduh. Mang, ngomong umur urang rek pemilihan lurah ya. Naik, Mang. Culangung aing kudu naik lurah. Maksudnya nyalonkeun duit loba, kebon lega. Heueuh pan atuh ayeuna nyalonkeun. Piraku aing kudu ngajual tempat. Ajang mayaran anu nyolok aing. Heuh sugan we atuh barang beak. Pangkat teu meunang. Jadi tahu di tim sesna. Di tim sesna. Heuh siap. Nang tablok nyawa beunang ku urang. Tapi pantes teh ya lamun aing nyalonkeun jadi urang. Coba ayeuna pidato nah heula we. Hah? Ieu teh caritana keur pidato gitu. Coba Mang hayang nyaho. Sebenarnya Jadi racin di dieu. Wah yang dirinya bopaku. Mana di tukang wae, dasar kelas semenna di tukang sih. Pemain anyar doang ayeuna ra. Oke, siap. Babat ka dieu. Coba Mang Bro, sugan we atuh urang. Ente sebenarnya mah urang ngadenge kamari heuh nyalonkeun lurah cenah si anu. Urang rada tertarik sebenarnya mah. Gitu hayang nyalonkeun oge urang gitu jadi back di dinya teh. Emang mah Hayang nyalonkeun jadi lurah. Cuman nyosorangan wah atuh. Loba ayeuna mah. Nyalonkeun lurah. Nepi ngabebelaan ngajual mobil, ngajual imah, ngajual tanah. Hampir-hampir pamajikan rek dijual. Atuh meunang henteu. Gelo nu aya. Gelo nu aya barang beak. Gitu. Jadi we lurah luhur sabelah. atuh mudah-mudahan Amang menang. Coba coba pidato we heula ke para bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Kira-kira cocok tuh. Coba heula dites. Hah? Lamun cocok mah diadukeun ye. Emang nah hayam. Coba orang tes saeutiknya. Sebutna lurah naon urang? Lurah Cakrut alus. Mun meunang eta oge. Pasti menang Mang, Mamang mah bager.
Bager tarang kadang bulao. Aing mau jadi nyalonkeun lurah teh. Sekali ya coba bapak-bapak, ibu-ibu gitu doang we, sugan we atuh. Si ieu mah bisaan siang ngojok-ngojok we gitu. Ai kamari, keur kamari nyalonkeun eta oge. Oh iya Bang, calon geus meunang kieu. Ari geus beres eleh ya aing ye. Bahasa nyalkeun RT lain. Eta ge geus beak duit loba, eta pira jadi RT. Eleh. Oh geus ngabedahkeun kula. Sok coba sekali Mang. Sekali we. Kieu. Tunggu berwibawa Pagar atuh gitu betis mah istirahat di tempat. Sok saya sana itu ke acara pembukaan sebuah naon gitu. Oh, resort lah kafe ke. Tah. Sok. Oke, kita tampilkan Bapak Lurah kita, Bapak Cakrud untuk sepatah dua patah kata, waktu dan tempat dipersilakan. Enggak? Ih. Odong. Ya harus cara. Pon coritana leumpang. Oh, si Lurah nu kitu eta terobosan anyar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi lila di Orang mana bisa pernah? Abdi lila di Bogor. Santai. Itu Coba aing ya. Halus eta. Tuh sih mah gitu, tim sukses we giliran duit aing beak mangkat. moal mang. Ah bodoh mah jadi aing nyalonkeun anak. Niat sia jore ya. Soalnya sia beda tadi oge ngojok-ngojok aing teh nyen lurah, jadi lurah. Urang geus ieu lah urang nih geus loba ningali contoh pengalaman geus. Bejaan teh ieu dina syariatna mah ieu bakal si Amang nu meunang. Soalnya nu lalina mah naon atuh? Menang naon? Menangis. Ku menangis. Mesti Mang. Urang mah moal bisa lila engke lamun si Amang arek bener-bener nyalonkeun, telepon we teh. Boga kan nomor mah. Aya, Aya dukun sakti mah rek meunang. Geus asupna geus lewat ieu. Emang ya? Teruskeun we. Isi yang mantep ya pilana ya. Pina dibere cai doang teu makal nana jadi teh. Waalaikumsalam. Siap. Nuhun ya. Waalaikumsalam. Salam. Kade eta tah? Banget ketinggalan. Mana keresek. Apa heueuh nya aing nyalonkeun ya. Tapi lo Bandung geus oge. Kitu tim sukses mah mun baleg dah. Kadang mah. Tapi teu kabeh tim sukses ieu sih. Wah gue kumarek percaya aing jadi tim sukses eta jelema duaan. Rokok aing beak. Kok jalan naon itu? Mang, jadi lain kalau lurah teh. Jadi banget sia. Naon? Aing beak. Goblok. Wah. Suak. Buru-buru. Jangan banyak. Ini buka aing nya. Tong poho subscribe, like, share and comment.